Iya Bang. Muhun kasep apa beda yang gara-gara beunghar. Tapi kan Bang, abisnya yang ngalaman kita Bang. Kita sabar Bang. Sabar. Iya sih mah Bang ieu. Bah, daripada ngalamun beunghar, mendingan urang ngalamas ka gunung Bang. Ayo ayo. Ayo Bah. Kurang mandali Kak. Ayo Bah. Adinya galina. Bah, iya naon Bah? Mending belan kieu. Mending guru-guru lapan gitu. Iya belan enggak ada 5 Abah. Mendingan tong coba bisa aya bedalan Kak. Abah, iya kapal-kapal gijang nang itu Abah ieu. Sok. Abah, Sok bisa aya bedalan. Abah, banyak. Simpen deui we. Abah. Hei, kabayang. Eta durian tong cokot. Asal dipake beli jajan teu. Dong, abdi anak manggi. Asal nyawe ka maneh. Kumaha urang we. Lamun eta dicokot maneh bakalan jadi Hanoman. Bae. Mak. Asbab pulang. Apa? Eta nanaonan mawa Hanoman? Hah? Ieu teh saha? Ih, kabayang. Neng, ieu kabayang neng. Naon anak abdi jadi kieu? Anu ieu cobaan. Allahu Akbar. Aduh, ya mah jika nama gara-gara Aya naon sih, aya naon? Ih, eta Hanoman atau waunya ieu teh saha? Tapi sahanya? Kabayang? Abdi mah teu ridho akan kabayan jadi kieu. Akan kabayan teh kunaon? Cewek ceritanya nama terpenting. Ih, gimana itu mah? Kali suka. Bah, ayo dulu kalau sama siapa, Bah. Betul tadi we. Tadi we. Awan. Karena tamannya deh Hanoman. Yang murah, abi mah hoyong balik di kanu asalna kayak yang di tempat ieu amit-amit tuh. Simpen deui we, tabelian kana tempat nu kata asalna. Oh, mohon, ya, abi pasti balik lagi. Ayo Pak, kurang kali ini. Bos, nama. Ayo, Pak. Tugasnya yang ikut ini. Assalamualaikum. Akan kabayan. Mohon ieu nih. Mohon ya Allah, alhamdulillah ya Allah, jaga roman ieu tuh. Allah. Abang budak meuli bol-bol deui. Pan ieu Hanoman teh. Iya, kayak akan kabayan. Anu Belah.